ngadengekeun curhat aing ieu. Tidak mudah. Karesel amat aing ieu. Nya aing kawin teh jadi. Apa yang kasih cangcut bae kitu aing curhat. Daekeun teh itu saya eta ngadengekeun aing curhatnya. Lah, bodoh teh kasih cangcut bae. Cangcut lain itu ya. Jangan si cangcut kagetkeun ku si eta lah. Mumpung gerhes. Oh, sorry. Dia takut. Kemana dia? Kali. Kebenar biasa aja. Silat. Bisa kali itu. Enak. Aing cerita karena dia kemari aing. Dia udah rentenir. Laju. Laju dia menang teu ku rentenir di ieu lah non. Geus aing kalau pokona ku rentenir eta kalau udah biasa motor aing geus sakitu gagah-gagahan aku ini apa-apaan sagana naon. Haram bae gitu. Cokot deui. Piraku tidak dicokot anjing. Ih, aing lieur aing mah geus motor. Mana aing bunga mah kene. Aing kamari mah ulah bae. Ini mah rentenir aing lieur. Pusing aing geus kieu mah duit dah harga aing. Kurang rentenir we unggal poe. Mana ke kamari di udah sampai najong gue. Laju dia teh kuna itu kuna naon? Hah? Pugu boro-boro dulu tuh, harodek dia ini. Ai. Pusing aing kasih rentenir. Lah, geura bae kun kadi mah beulah ku huluna dia. Lieur aing ge sarua bae doang dia ieu. On dia mah. Pugu yang kercarita, hayu bae aku dia di popotong. Nah, aku geus cerita naon dia, cerita naon. Aing ngadengekeun. Aing pujing datang ka dieu karena dia aing dia supaya ngadengekeun curhat aing ieu belaan pinjem duit ka rentenir. Bel-belaan eta jeung kawin kana si Nengsi. Aku dia terjadi di ieu ka 30 kalina ieu. Polongo 40 mah. 30 ieu mah. Oh, aing pusing pujing lieur aing. Bisa eta na geus didatangan ku jeung keluarga aing. Pas nyawa-nyawa horeng eta rompeheun. Gila aing ngadeuleuna. Pira aku naon rombeuna. Oh, pujing pantesan saya tak make tiung bae. Orang yang dibukakeun botak huluna gila aing ngadeuleuh. Gusti. Pujing aing bel-belaan kana abang nginjem. Menyawa kitu mah koeng tikeur ieu koeng dikembalikeun ka duitna. Jadi dia burung buka utang kene karena rentenir, doang aing burung dia ke jadi ieu. Rentenir saruan teh dia bang naon. Eta Bang NS nyawa teh dia. Astagfirullah. Eta mah bang sarua bae jeung aing. Juku hari dia buka bunga. Henteu eta koeng langsung dibikin kana eta na bangna. Bukannya lieur aing. Bisi lieur kana otak. Kebeneran dia arek kitu mah. Poe eta dibikeun. Barang aing menang 3 bulan. Mana tunggakan gede. Ih, lieur yang sinangan itu aing ngajual meong teh laku-laku. Naon ku ini? Ada tadi teh cangcut maing ku ini jual. Dan dia mah. Hade taget cangcut. Barang imah moal hees dia kena. Mas kumaha disaung loba aing mas. Ses yeuh di mana cak bae. Yang om beijing Dia oroko. Duit pujing aing. kurung jadi dia. Serang tuh dia. Serang kami lah. Terus nuhun lah. Ada cerita aing. Oh, aing pusing. Awas ta sendal ta anyarkeun aing ta. Gerak itu sepal dia. Serang tuh dia. Babaturan kieu. Pusing aing. Balik belah aing. Ngopi. Lieur dulu. Ieu. Bolu tadi kopi. Lieur.
Dia poin dia olah dia pak. Ampura bayi, rokongan dua day soalnya. Geus kejaga sebut ulang balik. Tadi mau buka duit ya. Nah, makanya eta cuy. Ayo dua day, maghrib kuari. Mantap. Saya amat di lembur dak. Bacot kecut teh ngerokok. Masa belah euy. Buat ning bacot teh rokok. Woi, Crown. Eta kadele ku tangkrak beung dia tah aing keur ngarokok, di ngopi. Wih, rosa bae dia. Aja aing tawaran teh ya. Hei. Desa kopi nabe ulah rokok nama. Wih, pelit amat dak tong babaturan di rumah rosa besi. Tawaran teh. Katang ge, maju mah tawaran di kacan. Kamari ada mobil teller, jeung motor. Tabrakan dia. Eta si jelema di mobil teller keluar pas kita mobil meledak. Dan dia mah anak malam halis aing meureun. Wih, rosa bae dia main motor rokok hiji ge. Aduh, aing. Jeung mah cari sana. Tadi tak anjing meledak si mobil eta. Yo, yo. Tuh. Ya Allah. Ngopi guys. Lah. Bisa aja ngomong. Ampun ini orang apa. Nya hiji-hiji na eta jeung kunci. Atulah pelit gini baturan mah saling dia orang saling. Boga mah tenang bae sih karena hiji geus kasasa mah lagi mau dibelikeun ku aing. Dongkeun kelas ama. Gerak beda ku. Mau tadi semor pun kopi banget dia. Meleng. Tanggung jawab amat bangsa tong dia. Waduh baso. Mau tertarik tak boleh benar lagi. Ih, kasih tebak tuh pangguran. Ih, kira beres pak. Benar. Senar si anjing tadi dong. Dikereut dah poin hirup dah poin tadong kita jero mata. Dia. Ih, saya dia jeung dah dong jelema dong pageul. Kira ada poin dong kitu tah jelema. Awas bae dia gara-gara dia kena anak Jawa. Kira ada poin. Moal tekat tinggu dia dong kuncit tadong kita. Kira ada poin kating kita. Awas tidak aja yang selesai. Ih, panas tadi. Kok pernah masalah deh, Cuk. Nyokot ke gaya. Modal teh dia hatan mangkan ulah pelit-pelit kana jelema malin aing hewa kana dia. Capek amat tah. Target itu. Awas dah koy sepak. Gila dia koy. Enak dia ngungkap sih.
dulu aja. Ya, nanti aku tidak. Wah, cocok karung. Gila, ya kuat. Apaan saja. Gila, ini kita rasain. Kem dia kuat. Setan, kapangi sepak ko yung setan. Nah, udah sepak. Kadi si Balir. Urang yuk dong. Pusing kasar ya. Bukan ku si jaget. Pusing enggak setan. Kemajer mana setan? Ngadir ti dia. Beneran jasa dia kok. Yang gila, panas jasa dia. Ih, ayo juga. Aing tak butuh kopi di kumai. Lah. Kamu kemana? Ayo mau kopi. Bilang kalau kasih, ayo bilang. Kasih mana? Suka cai. Ya Allah, kira kopinya hasil. Ayo, masukin lah. Woi. Kamana? Ayo kita, Oh, nak kemana lan? ayo kasih cai hari dang. Kamu sekira kata beda dari duan. Apa segini? Oh, Tanya-nanya tadi tidak minum rokok. oh si anjing. Jangan ada si jaga deh. Apa mandian suka tai ka tu? Aduh bener dia. Oh, gran. Ayo, ayo, ayo. Nah, dia orang gampang gue yang mending ngopi dan. Speed aja, baik itu aja. Woi. Tas tak beneran gas ta. Gila ada koin. Kamu kena koin. Lawan di Jawara. Nah, darah hiji, juara dua.